Ari Nyai jeung Teh Leni teh kalau Teh Leni nya. Kalau tele bima aya di imah na Kang? Nya heueuh ai kalau Teh Leni mah aya di imahna. Maksud akeun teh lain kadinya, maksud teh soal umur. Ari ngaran umur mah Kang, sanu apa neti heula meureun. Aya mah jadi kadinya. Lain soal eta Iro, maksud akang teh Teh Leni teh naonnya leuwih kolot gitu tah. Oh, ari eta mah nya kolotan Teh Leni. Tapi ditinggal itu mah jika kolot Nyai. Apaan kolot nyai mah geus eueuh Kang? Ilah. Maksud teh kolot akang lah gitu. Kolot akang. Kan kolot akang mah aya di imah.